Alah cuaca teh euy. Root teh namanya hujan teh ya. Empok ke kebon ah. Empok cabe sugana geus paneneun. Heubeul teh nempok euy. Da diuruskeun ku si Kehed. Bari leueur deh. Terlalu deh ya. Ampun ting ieu cai. Angan ya kita saat deh. Pegat juga tinggal cocokan deh. Ting aya ke ieu beunana euy nyocok. Si Nus tunjung deh cai deh. Ieu gitu kali-kali mah. Nantang. Ieu melak taleus euy. Jadi hui. Aing bari geus gede. Paduli teuing geus kagok. Nempo eta we ayeuna mah cabe katongo. Allahu Akbar. Tangkurak sikalan. Nah ieu cabe aing jadi kieu. Nah diobat henteu. Mana ku patek deui. Kumaha alaeunana ieu nya? Ieu mah geus rugi gede wae tangkurak sikalan ampunnya. Palingan di dina saat euy. Bawa balik tongohna euy kacocokan ya. Ulu puting ku ke ieu bieu. Saha itu euy. Jika si Haji kena nu bongok si Haji. Jika ngutruk gitu dina cabe. Palahaus sampai gitu. Duh kumaha ieu cabe nepi ka kieu. Aing rugi gede atuh. Atuh Haji cabe kieu patut mah rabutan we atuh. Gating diurus teu naon alaeunana tuh. Eta si Kehed da euy. Miarana teu mah lulu. Aing kieu gawe mah teu rugi jeung rugi bakal teh euy. Geus teu aneh saing Haji. Geus makanan sehari-hari rugi jeung rugi mah. Matakna Haji. Kudu basodaqoh ieu mah. Oh biasana gitu. Aing kurang kumaha. Sodaqoh ngalpoe. Teureun-eureun. Si laing ginian menta iuran. Aing mah dibere kurang kumaha. Oh eta mah sodaqoh iuran Ji beda deui sodaqoh iuran Ji. Ji. Dikieu Ji tah. Oh, Si jadi malieun. Kehed. Malu bade pikiran Ji. Lain ngadukung bebeles ya ka aing teh. Mana aing geus rugi geus naon. Si tulang Kehed. Cabe keur meusruk sakieu kalah dicabut. Lain ngadukung mah ka aingnya. Awas ya RW ku aing. Lamun menta iuran deui moal dibere ku aing geus ya. Oh, kumangke Ji.